tempat pendidikan Al-Qur'anul Karim. Sakumaha anu geus sok dibabaca ku para ulama, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Pangbagus-bagusna di antara aranjeun kabeh jelema nu daek belajar Al-Qur'an, saenggeusna belajar daek ngawurukeunana. Wah, geus teu moal tanding. Belajar Quran haju bisa, haju ngawurukeun. Ai belajar mah belajar ngan teu bisa, ulah coba-coba. Cara ieu nyana mah teu pati bisa tapi hayang magahan. Atuh pahili sod jeung sin pahili, dal jeung dod pahili, medak atuh nu ngondangna ge palingnya tatangga geh teu make berkat sebab sakitu ayana atuh. Nah iyalah urang di tempat Al-Qur'anul Karim, Allah ngajelaskeun, Masya Allah indah luar biasa. Innal ladzina yatlunal kitaba wa aqamus shalah al-ayah. Sanyanya jelema anu maraca Al-Qur'an, belajar narapi makharijul hurufna ditambah ku variasi-variasi zainul Quran, jang supaya betah maca Quran. Ku urang sorangan ai bagus makan betah, suarana bagus, makharijna bagus, lagamna bagus, atupan betah 2 jam 3 jam ge. Haju nu ngadengekeun ge betah cara budak leutik tadi tekan ngeunaheun. Coba MTQ-keun jeung ieu duaan. Nu ieu karak lahir maca Quran, nu ieu tere balik ka ditu. Sok adukeun geura ge. Musabaqona duaan juara kadua. Nu mantak nu tadi mah bagus dididik belajar alifna ge lempeng. Mantak awewe mah resep mun alif lempeng. Lamun alif jadi waw, wah berat. Nah, jadi jelas kan alifna, ba'na dan selanjutnya. Tuluy atuh divariasi make lagam-lagam. Kadenge kan geunah. Coba ieu. Dengekeun coba ge. Dengekeun saayat bae. Asana lamun urang ngadekeun nyana saayat bae. Nu tatadina urang lapar jadi seubeuh. Seubeuh ge sebenek kitu maksudna. Nah iyalah innal ladzina yatlunal kitaba, sanyana jelema-jelema nu maraca Al-Qur'anul Karim bisa macana rapih diamalkeun, bentuk pengamalanana wa aqamus shalah ngalaksanakeun salat, boga hartanyana wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, bebereanana luar biasa. Eueuh deui nu diharapkeun yarjuna tijaratan lan tabur, sakadar hayang kauntungan anu eueuh rusakna. Ridho Allah, ganjaran Allah dibentukeun ku Gusti Allah, surga. Maca Qur'an teh
yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, ieu ku Gusti Allah bakal dibere liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Bakal disampurnakeun ku Gusti Allah bentuk ganjaranana, ditambahan ku berbagai karunia-karunia, dibentukeun sorga tukang maca Quran nu rapih maca Qur'anna, tur ngarti kana maknana, diamalkeun, dibentukeun salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Eueuh deui bakalna kasampurnaan nu bakal dibikeun ku Gusti Allah iwal ti surga. Ya Allah, ieu kabeh ahli surga ieu. Ya ahli surga ieu. Kahayang mah. Ya surga ieu. Atuh lamun lain urang resep kana maca Quran jam moal daek diuk di dieu. Moal daek diuk di dieu, urang kudu sabab resep ka Al-Qur'an daek. Ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Geunaheun sejuk perasaan. Tuh. Nah iyalah Allah teh apan meureun ningali ka jelema-jelema nu sok maca Quran, aju ngalaksanakeun. Dibere ku Gusti Allah kasampurnaan ganjaranana, kajen teuing aya dosaan dihampura ku Gusti Allah. Innahu ghafurun syakur. Gusti Allah maha hampura tur maha narima kana syukuran-syukuranan, membalas kana syukuran-syukuran, dibales ku surga Allah Subhanahu wa taala. Ha eta penting. Tak innal ladzina yatluna alkitab sanyana jelema anu maraca Al-Qur'anul Karim, nganu baca Al-Qur'an teh bentukna loba-loba macem-macem. Nomor kahiji jelema mukmin. Lamun jelema mukmin maca Quran, masalul mukmin allazi yaqra'ul Quran masalul utrujah. Jelema mukmin anu sok maca Quran percis kos jeruk Garut. Masya Allah, jeruk Garut maka karak dipecel ge, kakar dipecel sengit jeruk Garut. Wana kuari mah eueuh. Ngan tinggal ngaranna bae jeruk Garut beak ku Galunggung. Pindah kuari ka Palembang, pindah kuari ka Kalimantan. Jeruk Garutna bibitna mah eta, tapi bentuk non kitu ngaran hasilna lain deui. Jeruk Garut mah lamun aya nu gering dibawakeun jeruk Garut memeh ngadahar geus cager. Hebat tuh jeruk Garut. Masya Allah, orang nu mawakeunna ka bogohna. Cager langsung. Bawakeun coba ku Haji Pen ditambah gering. Sanajan jeruk Garut. Nah, iya. Jadi masalul utrujah kumaha eta? Ya Allah, jeruk Garut mah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Angina ambeuna seungit, rasana ge amis. Iyalah jeruk Garut. Jelema mukmin anu sok maca Quran ka ambeuna seungit. Ieu nu kadari anu sok maca Quran seungit. Coba ieu nu telok maca Quran, buka kelekna. Enggeus pamajikanna ge embung hangrueun. Telok maca Quran bukas kitu urang lamun boga pamajikan anu sering maca Quran teu kudu make nu sok disemprot naon? Baygon. Iya ta. Ya Allah, nyahona nyana mah ka baygon doang. Ampura urang dieu teu nyahoan bangsa spray bangsa parfum teu nyahoan, nyahona baygon. Mantap ka dieu ge ka dieu make baygon sret-sret. Urang boga pamajikan tukang maca Quran, Masya Allah seungit. Boga salaki bisa maca Quran seungit. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ambeuna seungit. Terutama ambe maknawi.
Kiai Badus Salam henteu kasep tapi barang maca Quran ngasepan gari mah teu kasep jak lagi nyaho ke pemudana ya biasa bae. Nah Haji Pendi keur ieu kasep keur ieu mah kos dan Mendra tapi kuari barang tilok baca Quran atuh sarua jeung nu solear tilok baca Quran. Masya Allah tuh kan beda nusuk baca Quran rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun ngan maca Quran teh ya maca Quran beda jeung khutbah. Quran aya lagamna diantarana lagam Quran ngaji terus ih pinter oge budak keur kasurupan kasurupan kajen gue kage teu asli teu aslina mah teu bisa teu nyahoan. Nah ieu kan aya lagam-lagam urang geuna hendeuk make naon lagam hek mangga bae. Nah ai khutbah mah khutbah kula sok dilagamkeun khutbah makan mituturan kula sok sering nikahkeun ka Serang loba kori kan Pandeglang Banten eta biasa maca khutbah ge make lagam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah gara-gara dilagamkeun atuh cak bapana stop can boga wudu kula tai ulah ka komat ulah salah biasa bae khutbah mah khutbah kajunting ahli qiraat ulah diqorikeun khutbah atuh ngaranna ge coba urang maca khutbah Jumat alhamdulillahilladzi jalla wa ala boh acak mustamil irfa ahmaduhu li jami'il ayati wal ala thayyib lain ngadekeun khutbah tungtung nama ulah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah al mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujah mukmin nusok maca Quran percis kos buah jeruk seungit ambeuna ngeunah di daharna amis sok gerage urang belajar Al-Qur'an timiti letikene abeh lisanna babari dirobah dibebenerna ai geus aki-aki kieu papan hese kula sok ngadengekeun babacaan nyana aing dorakan teh juga ieu Qur'an teh lamun nyana maca Quran kadang-kadang babelaga peureum kitu hees kadang-kadang mah dicocokan ieu ge aing doraka juga ngadengekeun kos kieu mah ieu ya teu karasa asa bener bae lam yalid wa lam yulad lain kan qul huwallahu ahad allahus samad ieu baca Quran mari jadi kos kieu da dibenerkeun ku kula ngaji ulah sok kitu qul huwallahu ahad allahus samad balik aja bang ngaji qul huwallahu ahad allahus samad panjang amat somadna ieu teu meunang geus kolot kieu mah hese kajeun bawaeun paeh meureun temennya ya Allah ya Rabbi nah iyalah innal ladzina yatluna alkitaba masya Allah jelema anu mukmin maca Quran liwaffiyahum ujurahum disampurnakeun ganjaranana
dibere pangampura bentukna sorga. Cok gerage kamu urang di bulan Ramadan geus ulah naon nu dibaca Quran. Sabar aja na kiai sapoena ulah loba-loba 6.660 ayat. Sampai sapeting teh ulah loba-loba. Waduh cenah kiai atuh mah nya Quran lamun embung sapeting tamat Qur'anna geus bae atuh sajuz. Jadi berarti sapoe sajuz geus 30 poe saku Quran. Sanggup ngaji? Sanggup. Awas ya teu purut. Cenah teu kuat kiai kula mah lamun sapoe sajuz mah kuatna ngan sakadar sapoe salembar. Ieu lamun sapoe salembar insyaallah lah meureun aya sataun mah tamat. Tuh masalah geus. Teu kuat cenah salembar ge. Kuatna saayat tuh masalah. Saayat geus. Tanggal 1 Ramadan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim shadaqallah. Guys. Isuk tanggal 2 a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallah. Oh masalah. Ini sapoe saayat insyaallah 60 tahun karak tamat. Jadi tere isukan paeh tamat. Anu penting maca cek Kangjeng Nabi ulah datang ka dikosongkeun. Sapoe-sapoe na baca Al-Qur'anul Karim macana jam sabaraha ki ana al-lail wa atrafan nahar eta teh bahasa kinaya artina sapoe sapeting ulah dikosongkeun ana al-lail komo ti peuting ya ieu mah atuh geus bariasa urang mamaca Quran supaya leuwih mantep supaya leuwih kageuing eueuh hiji waliullah anu tara maca Quran balai ngan nya nama teu kayahoan maca Qur'anna sok loba nu memperhatikeun ka Haji Pendi ge Imam Haji Pendi sirah maca Quran henteu nya nama teu kanyahoan tilok kanyahoan nu jelas teu maca teu kanyahoan urang lamun memperhatikeun Habib Lutfi iraha maca Qur'anna unggal poe nyana dakwah, unggal poe nyana katatamuan, unggal poe nyana berpikir negara, berpikir kumaha ieu umat, berpikir kumaha ieu ulama, berpikir kumaha ieu pondok pesantren. Encan pernah bae urang ka Pakalongan nyana keur maca Quran, encan pernah di mobil sugan maca Quran, encan pernah nyana ka Cilongok sugan ngaderes Quran, encan pernah teu maca Quran nyana mah. Zahirna horenganan nyana mata sapoe sapeting teh tamat. Kumaha macana? Atuh wallahu alam tanyakeun ka nyana ka ditu. Atawa ka ieu tanyakeun Mang Haji. Kumaha macana sih Mang Haji tilok kadeuleu. Tilok kadeuleu maca Quran kumaha macana tanyakeun ka nyana. Paling ngejek nyana atuh aing maca di mana? Gus Dur teh hafizul Quran ti umur 15 tahun. Mantak dosen-dosen di Mesir karageteun ketika Gus Dur jarang masuk kuliah begitu asup dites sageus dites dibulak-balik ayat ieu surat naon kemudian sapotong ayat lanjutkeun langsung ku Gus Dur terus dibulak dibalik beres kabeh selesai pertanyaanna ditanya ku Gus Dur dosenna dibalikeun teu bisa udah saya yang jadi dosen situ yang jadi murid saya. Gus Dur tah Masya Allah. Tapi orang apa pernah neule coba ka Ciganjur pernah baca Quran atau henteu? Pernah di jalan henteu atuh geus bae. Nya mah bari kieu istilah kumaha geus baca Quran di jero hate. Ya Allah. Aya waliullah. Baheula teh di Baghdad teu kaciri maca Quran. Tapi moal aya hiji wali kajian buku bage telok baca Quran moal atuh lain wali telok baca Quran mah nya wali main domino
Domino naon? Domino naon? Ya Allah nyahoan gaple caknya. Berarti ya budak bandar benernya. Tah. Wali Allah teh kan kadang-kadang hukumanana berbeda lantarannya nama geus lain make fikih. Make hakikat. Geus teu kahartieun. Mun nyebut Allah beda jeung urang, mun ngahukuman kadang berbeda. Ulah segede wali nu baheula segede Gus Dur ge kamari dipermasalahkeun. Wari ge hampir-hampir Habib Lutfi loba hal-hal anu aneh. Kamari peuting pisan kula balik ti mana? Balik ti Kresek ditungguan ku Habib ti Kudus. Sugan kula Habib biasa teh masyaallah horeng Habib anu hese kapanggih. Mamangna Habib Ja'far. Jana mah hese anak dage mun hayang manggihannya hese. Hese lain lalagaan. Nyana nungguan ti jam 10 kula balik datang ka ditu jam 12 lewat. Kula balik ti dia jam 12 datang ka ditu berarti jam setengah 2. Nyana nungguan ti jam 10 tapi teu ngomong naon. Nungguan be. Nah, ngobrol. Gitu ngobrol Masya Allah lap-lapan ieu. Kadang-kadang kos nyambung, kadang-kadang tegas apal kula ieu mamangna Habib Ja'far pan Habib Ja'far hese diajak ngobrol. Ieu ge sarua, keur peuting teh sampai jam 3 ngobrol jeung manehanana. Nah eta teh ahli Al-Qur'anul Karim. Teu eureun-eureun maca Qur'an jeung maca sholawat. Tapi teu kanyahoan ti kieu maca Qur'an sebab geus aya di hate. Geus aya maca tah mantep ke Qur'an teh ya. Kuari simpen di jero hate. Abeh urang kadeleuna mah urang teh kieu nyantai horenganan keur ngahayal. Iraha nyandung ya. Insyaallah. Ieu maksudna geus kolot ge hayang nyandung mah tolol. Geus kudu rumasa sih geus kolot kos kitu mah. Boro-boro norma nu di imahna ge geus nyahoeun. Lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aya waliullah dianggap sasar. Saenggeus teh dianggap sasar, laporkeun ka pemerintah ka negara. Tewak. Saenggeus tewak di sidang. Ternyata keputusan hakim ieu kudu dibunuh. Eksekusi. Permasalahanana beda akidahna. Disebut akidah wahdatul wujud cara urang mah di dieu Sunan Kalijaga. Kan kudu dibunuh lantaran ngaku bahwa dirina Allah. Eta kan geus di luar lantaran perasaanana alam eueuh. Urang lamun maca Quran be terus bolak-balik ge berasaan beda. Sok geura. Sanajan urang yen teu ngarti maknana. Sok ge seringan maca Quran. Di isuk datang ke zuhur, di zuhur datang ke asar Quran bae. Ulah aya obrol-obrolna naon saminggu bae bakal beda. Di Cilogok aya santri kula maca Quran bae kuali stres. Moal nyetreskeun Al-Qur'an mah sebab wahyu. Zikir moal nyetreskeun nu nyetreskeun teh ya maqasidna. Muatan-muatanana Quran memual wahyu Allah dijamin sebab Al-Quran mazalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Oh, cek ahli bilagah maklam nagali tazim. Tuh Quran lain kitu. Ya Quran lain kitu ngamanana Quran anu agung kabina-bina. Wah bahasa Cisoka kabina-bina mah. Quran anu agung luhung ulah make tuh Quran jauh. Ya Quran lain sanajan isim isyarah tapi eta maklamna li ta'zim Quran wahyu Allah anu maha agung. Zalikal kitab la raiba fi kaagunganana bakal nimbulkeun moal aya kamangmangan ku agungna moal aya kamangmangan la raiba fi. Kul sabab sakitu ieu intina Quran hudal lil muttaqin. Atuh moal nyetreskeun atau moal ngedankeun, moal ngajununkeun sebab hudal lil muttaqin malah nu tatadina
kurang cekas jadi cekas, malah nu tatadina kurang lempeng jadi lempeng, tatadina hidung jadi cekas. Al-Qur'an hudal lil muttaqin. Wah, anu tatadina teh iman jadi iman, tatadina musyrik jadi iman mukmin, nu tatadina munafik jadi henteu. Atuh komo urang mah nu geus mukmin, tambahan ku maca Quran, terus bolak-balik engke lain deui, cahayaan beungeutna. Beda kadel lamun jelema nu sok maca Quran neuleuh ka dieu tuh kiato cahayaan. Sanajan carang maca Quranna. Tapi cahayaan coba neuleuh ka dieu. Asana rumek. Poek. Aya maca kulhu aing ngariung. Teu ngariung teh nya mah. Nah, ieulah Al-Qur'anul Karim. Wali kilo kayawan maca Quran. Aja pendiga sok kakula kiai sih cenah irah maca Quran deuk naon mikiran aing atuh sia. Pikiran awak sia goblok. Deuk naon mikiran awak. Ujara diperhatikeun bae kiai telok baca Quran atuh riweuh-riweuh teuing. Atuh aing tilok deuk ngosok atuh kumaha aing bae. Kunaon diomong-omong atuh. Ieu belon teh budak. Nah, ieu wali sidang, segede sidang eksekusi bunuh begeus sabaraha wali nu dibunuh lain saeutik di urang Syekh Siti Jenar dibunuh pencit. Nah wali geus dirante dibawa ke tempat eksekusi dek ditaekeun ka luhur ngan lempang diiring nya maca Quran we dibaca kunya pas maca Quran di qalbul Quran Yasin innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Eta ayat bisa kepek bisa pakai pelet eta ayat 40 balik baca innama amruhu 40 balik Yasin 40 balik lain paling mama sasurat Yasin ieu cai nu putih nu asli mun aya cai hujan nu langsung nyokot urang jukut anu 2 bae tah naonna kara dauna teudeun kadinya set hadiahkeun ila ruhi sarwiti baca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim terus baca 40 balik engke geus menang 37 bakal muter tah si jukutna. Nah geus muter teruskeun datang ke 40 mah geus siramkeun ka arah Imah Sarwiti. Tat belah mana hi Sarwiti imahna? Bismillahirrahmanirrahim. Sat siramkeun. Peutingna jam 2 ngaranjak. Oh, pending. Gusti Allah. Ieu kamustajaban Yasin lain lalagaan. Masya Allah. Ngan hadiahna malibikeun. Atuh sia melet ngalulu. Bal kaburu ngaji mah malibikeun teh rahasia kecuali mere sapi 2. Nah ieu wali pas baca eta innama amruhu idza arada syai'an terus dibaca dibere ilham ku Gusti Allah dina ilhamna dihareup bakal aya fakir miskin sok maneh siapkeun bere. Akhirnya manehanana ngarenjag ilham ti Allah begitu terus bener di juru teh aya seorang fakir keur kieu bementa deui kanyana mama mencek urang mah coba abdi pasihan ieu sedengkeun kan deuk dieksekusi mah teu mawana naon mohon nyana ka hakim Pak Hakim atau ka algojo hampura kula siap deuk dieksekusi deuk dibunuh lamun memang ieu kepastian Allah nyangakeun sadaya-daya ngan kula endek hayang kapanggih jeung keluarga maksudna endek menta roti atawa korma atawa naon bae atawa duit deuk dibelikeun deuk dibikeun tah ka fakir miskin
diperbolehkan ayeuna meuli nya roti sapotong meulina lantaran sarua kiaina ge walina fakir nu sapotong dibikeun tak ka fakir dibikeun nya ngadoa masyaallah mudah-mudahan guru kula disalamatkeun ku Gusti Allah kulantaran kula asa bunga dibere roti poe ieu ku mama masyaallah nikmat dasa lain masalah rotina tapi kebanggaanana lain masalah seubeuh jeung teu seubeuna tapi ieu dijadikeun jimat sebab naon sebab ieu timbul ti leungeun anu zikir ka Allah timbul ti leungeun anu osok maca Quran ka Gusti Allah lain nu dideuleu rotina tapi leungeun nu antel kana rotina masyaallah leungeun nu sok baca Quran mah teu beunang sambarangan di sasalaman teu meunang asup sasalaman ka awewe ngajerit teu kuateun coba ge mangaji lamun sasalaman jeung awewe ngajerit kunaon sasanggaleun atuh lain deui leungeun urang lamun naon kitu minum dicekel ieu ku ahli zikir ku ahli Al-Qur'an atuh beda cai lumantak baheula mah lamun aya Habib ka imah almarhum abah beres dahar kan kokobok kuku gedbikeun apa inum kula masuk daek ngin cai kobokan masyaallah bray lain nu dideuleu Habibna tapi dideuleu babacaan zikirna jeung Al-Qur'an sok dahar haju kokobok aja pedik bikeun ka dieu hayu ujianana nu tadina cekas jadi laro dedeleuan jadi kos kieu ye ulah sambarangan ahli Al-Qur'an lain deui masyaallah nah ieu roti dibikeun jadi kebanggaan ngadoa hakim kan kaget hakim sanggeusna kaget apa laksanakeun ieu eksekusi ditanya heula kan masyarakat mun ceuk ngebahasa urang mah wahai dulur-dulur kabehan ieu kira-kira kiai ieu jadikeun apa ulah si ieu dibunuh nu tadina serempak waktu keur di sidang bodoh sebab akidahna teu akur jeung urang bunuh serempak kabeh tapi ketika manehana nangis mere roti ke seorang fakir ngadoa ka Gusti Allah dengan perasaan kebanggaan anu tadi jelemana eta kene begitu ditanya ku hakim kumaha ieu kira-kira bunuh atau ulah Al-Qur'an lain sambarangan matak di dinanya ge innal ladzina yatlunal kitab wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum nyana bisa nganapakakeun mere segede roti nu gede mah pohara ieu mah sapotong roti bae bisa nyalametkeun masyaallah nah ieu lain masalah rotina tetapi ieu hikmah Al-Qur'anul Karim nah loba jelema anu gering ditiup doang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim poh inum kan cager jelema nyeri huntu bikin merek naon ka Haji Pedi bismillahirrahmanirrahim poh inumkeun nu tatadina hiji nyeri huntu 5 atuh teh baca Quran ulah sambarangan tua tiup nah iyalah Al-Qur'anul Karim wahyu Allah zikir ka Allah tasbih ka Allah napas nageh bakal kaambeun seungit ku malaikat jelema nu sok maca Quran malaikat seungit jelema nu sok zikir kaambeun seungit coba aja pendek kunaon cek malaikat hiji hangru tilok baca Quran walain deui tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah hikmah Al-Qur'anul Karim mantak cek tadi masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah seungit tiu pada dage seungit kolbuna ge seungit maknawi kaambeuna ku batur lain deui karasana ge lain deui sebab di kolbuna aya Al-Qur'anul Karim masyaallah karim nah iyalah Al-Qur'an lamun jelema mukmin tilok baca Quran masalul mukmin
allazi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulun. Jelema mukmin anu tara maca Quran percis kos buah korma. Kumaha korma? Ambean ku urang moal anu seungit korma mah. Moal anu seungit korma mah tapi lamun di dahar tetep amis. Nah, lamun aya mukmin jarang maca Qur'anna. Komo tilok, ieu mah jarang. Nah, ieu engke bakalna eueuh ambean jelema teh teu kabeja teu kacarita. Tapi kelantaran aya imanan keneh tetep bae nyana bisa ngamalkeun kana Al-Qur'anul Karim sanajan tara maca. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, didik anak urang supaya bisaeun maca Al-Qur'anul Karim. Saenggeusna dididik baca lain sekedar maca, keuna hafal tafsir-tafsirna. Sebab kuari bae di Indonesia ya kuari di samping ayat tafsir Wahabi anu geus disalametkeun ku negara, kuari ayat tafsir Syiah. Ribuan Al-Qur'an nu geus dicitak anu di jerona anti sahabat khusus ka Sayyidina Ali wungkul. Ilah hati-hati para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, baca Al-Qur'an ulah eureun-eureun atawa ulah dikosongkeun sapoe mah baca ta Al-Qur'an. Sapoe mah baca sanajan saayat. Sanajan saya ta salat, terutama ta salat abah mah almarhum. Ulah datang katara dibaca ta salat mah samakro. Samakro sakumaha ngaji? Jangan samakro. Sakumaha? Maca surah. Wah, ieu nu nyanding geus eueuh ye. Nu jadi geus eueuh. Tadi mah aya kene kuari geus eueuh. Lah kitulah saina, kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maca Quran anu hebat mah sebenarnya mah lain nu gancang. Tapi nu tartil warattilil Qur'ana tartila. Tartil teh tajwidul huruf, ngarapihan huruf, jeung ngabaguskeun wukuf di mana waqaf-waqafna munu normal, diatur mubtada kudu jeung khobarna, fiil kudu jeung fa'ilna, syarat kudu jeung jawabna, teu meunang papisah. Eta lamun normal napas-napasna, namun teu normal engke diatur. Tah pengaturan kos gitu kan moal bisa lamun teu diajikeun heula. Ajikeun anak supaya bisa maca Al-Qur'anul Karim, kabelah dieuna bisa ngahatikeun Quran, terus bisa ngamalkeun Al-Qur'an. Jelema mukmin anu sok baraca Quran ngalaksanakeun salat. Ikan ngarealisasikeun Al-Qur'an. Lamun urang nyaritakeun tentang para wali Allah, para solihin, aya nu Quran dibaca, aya anu ngan sakadar nu dipake ka cinta hungkul kumana, aya nu saayat bae. Ngan saayat bae. Nah, ieu ngalaksanakeun salat, urang lamun nyaritakeun Abu Dzar Al-Ghifari emang kumaha gitu. Setelah datang ka Kangjeng Rasul, nyuhunkeun ka Kangjeng Rasul, Tuhan Rasul, abdi mah hayang dibere resep kana salat, kok ieu salat teu resep bae. Dina ngalaksanakeun salat teh masyaallah berat perasaan. Sedangkan anu berat ngalaksanakeun salat mah eta adalah sifatan munafik. Mukmin mah giat kana salat lamun urang kusala. Jadi lamun urang teh naon kitu ngaranna geyebet kana salat, eta sifatan jelema munafik. Minta ka Kangjeng Rasul, Tuhan Rasul abdi nyuhunkeun supaya dibere resep ieu kana salat jeung giat kana salat. Coba ku Kangjeng Rasul dicekel tarangna di jampean. Dadana dicekel jampean ku Kangjeng. Tes balik Abu Dzar Al-Ghifari balik ka imah, sanggeusna balik salat diberengeun jasa nikmat salat. Kanikmatan salatna aya seorang sahabat nyaba namu ka Abu Dzar Al-Ghifari. Sageusna nyaba
kebenaran cak pamajikana tuh di musola atuh datang kan ke musola ba'da isya datang ke musola Abu Dzar ke salat Allahu akbar ditungguan kunyana eta salat teu eureun-eureun jeung teu salam-salam teu eureun-eureun jeung teu salam-salam pan biasa 2 rakaat salam 2 rakaat salam ini mah teu Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim terus waladhdallin selesai Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal sampai ka sayaqulu karak sujud ruku subhana rabbiyal azim naik deui terus rakaat ka sayaqulu sufa terus selesai datang ka kitu katilu terus bae terus anu namu teh datang ke jam 2 kieu we isi ira eureunna salat teu eureun-eureun terus bae salat masanya nama geus heuai deui Ibu Abu Dzar mah salat bae terus pas datang ke jam 4 kakara qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas karak assalamualaikum guguran baca assalamualaikum waalaikumsalam heh Abu Dzar ieu salat sabaraha rakaat wallahu alam engke heula ieu sabaraha rakaat wallahu alam cekna lain pan salat membeureun 2 rakaat salam 2 rakaat salam eta mah salat TK kos kitu salat TK teh Abu Dzar teh bahkan paud bisa ieu mah ieu kula mah geus teu make rakaat-rakaat deui ngan dibaca Al-Qur'an di jero salat rakaatna geus teu dihitung sabaraha rakaat ya Allah ya Rabbi kaget eta sahabat Abu Dzar kok ieu bisa kieu kumaha wallahu alam anugerah ti Gusti Allah ieu berkat doa ti Kangjeng Nabi kula didoaan ieu ku Kangjeng terus ieu didoaan ku Kangjeng akibat tina doa Kangjeng ku ari resep biasa kana salat berarti kan boga guru minta doa ka guru ieu mah ka guru lain nya mah pan datang ka kula Waalaikumsalam enon Haji dagang aduh insyaallah aju ku batu maksudna dagang kira-kira pakong naon nu kaluarnya ya Allah ieu budak aki-aki masih kene ka pakong keneh bae apaleun cenah mah tah pakong segala sanggeus pakong naon ngaji tuh Pak lah ieu lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah batur ma Al-Qur'an teh ya dipake di jero salat sageus tak kitu geus teu diitung-itung rakaatna ukur jeung diri urang geus datang ka mana urang salat maghrib teh istiqomah kul ya kul istiqomah lamun teu eta gering kul ya jeung kulhu bae masyaallah karim deres kul jeung kulhu ge aya teu pohoan mah pernah terjadi pan aya jelema deuk berjamaah ka masjid imam eueuh imam ditungguan eueuh culak-cileuk saha ieu kudu jadi imam ya otomatis nu aya ditewak Haji Pendi Haji imam mun aku jadi imam tukang karung henteu ieu mah usah sambung henteu ieu mah haji kami ridho di imaman kumaha haji ye lu sejen bae sejen bae batur mah kan kos kitu teh tawadu atuh emang ieu mah bodoh batur mah kan embung teh tawadu ieu mah emang teu bisa ngan kulantaran didorong lantaran make jas woi atuh kos kori pan siap geus langsung jadi imam Allahu akbar wih tegep Allah Bismillahirrahmanirrahim berapi biasa waladhdallin amin masyarakat kayak jija bagus ya Haji Fendi Masya Allah karim pas baca surat da poho Bismillahirrahmanirrahim inna maksudnya kan sak makmum teh indek ina anzalna gitu kan apa endek ina atoina apa endek naon kan teu jaho mun kitu mah geus ayat bae karak di bejaan ieu mah kan letak ka inna doang inna naon sieun Masya Allah hese kan teruskeun anak kan geus 3 kali inna mun kanyaona inna anzalnahu di bejaan atau inna atoina po bejaan ieu mah kan inna doang tapi aya eta nu bisa di tukang nebak dangsu bae inna lillahi wa inna ilaihi ya gara-gara poho caknya tuh emang sanu paeh caknya wah teu beres mantak ulah nu sok bodoki jadi imam teu beres ujung-ujungna kan jadi acak-acakan barang ada yang innalillahi nyileuk deui sanu paeh man caknya
pugus dia nu pae. Ya Allah. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 2 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua